Shalom, Bapak atau Ibu Guru anu kusim abdi dipilih hormat. Nama abdi Viana Karisawesela dari kelas 8C. Langkung tipayun mangga urang sanggaken puji sinareng syukur parantos. Masihan waktos ka urang sadayana dugi katiasa patepang rarai dina ieu acara. Abdi bade ngadugikeun kumaha pentingna hidup sehat kanggo urang sadayana di masa Covid ini. Urang sadayana kada atawa wajib ngajaga lingkungan sareng awak sorangan sangkan dijauhkan tina segala penyakit. Kumargi kitu urang kedah ngalaksanakeun hidup sehat sadi dinten ku cara anu sehat oge. Supartos maresihan awak atawa iba, maresihan kuku, nyikat waktos anu rutin. Nah, eta merupakan contoh hidup anu sehat dan anu sederhana. Nah, contoh sanehna deui lamun di lingkungan sakola nyaeta urang kedah micen sampah kana tempatnya, nyiduh ulah di mana wae, batuk atawa bersin kudu nutup baham dan jeung gunakan masker. Sareng ngalaksanakan kewajiban piket di sekolah. Sabab bersih teh mangrupakan sabagian dari iman. Lamun saupami sadi dinten urang tiasa ngajaga kabersihan, awak urang oge bakal sehat sarta dijauhkan dina anu ngaranga panyakit. Sarta awak urang bakal bersih atanapi jauh tina kokotor sareng lingkungan di sabedegen urang. Urang kedah mika cinta kana kabersihan sangkan hate urang oge jadi bersih. Apalagi zaman Covid sekarang. Hadirin sadayana, cakep sakitu nu kapihatur biantara singkem ti sim abdi. Pamungkas ti abdi bilih aya basa anu kirang antep seerahna atanapi kecap anu kirang merenahna larapna. Mugi kersa ngapunten hatur nuhun kana perhatosanana.